wujudkan diri orang di hareup sia teh dibere ilmu ku Allah menang mondok pesantren 10-20 tahun sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren kuaris ya geus bisa maca tadi ngan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus nggak bisa hajui teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tadi teh setiap jelema dibere kunaon haju pake neangan dunia nuhina dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah ayat lagi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui segala ceramah neangan dunia segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah pai awas sia kana raka nyaho sia engke ge nyana hampura tuh hampura sih bener sia tuh urang teh kan kos edan tan jadi lamun kajahoan ku batur mah je Ki Edan balah saeutik tentu pahit-pahit lah urang deuk ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit deuk dilillahi ta'ala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya undangan imkan urangna itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah kita kira-kira bakal urang imkan lalu gina urang teh urang Bandung mah hayu ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan urang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkeun ukhruj min baitika liridhoya keluar maneh ti imah maneh demi untuk neangan karidoan ka urang maneh endek ka mana kuari keluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan ridho aing maneh endek ka mana kuari keluar ti imah teh endek ka sawah teangan ridho aing niatna sing lempeng maneh endek ka mana kuari keluar ti imah maneh endek deangan ridho Gusti endek ka mana kuari endek ka kantor sok awas teangan ridho endek ka mana maneh endek ka pabrik teangan ridho sok endek ka majelis taklim ge atuh aya nu henteu rek deangan ridho Allah atuh aya anu WA Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah Masya Allah karim nah liridoya jang karidoan aing jang karidoan cak Allah berarti urang keluar teh Allah ridwan deui Allah ridwan teh demi keridoan jadi engke kamana bae urang deuk neangan ridho Allah bareng lempang ka pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah henteu nilai di akhirat mah lain bareng ka pasar nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah lain atuh lain deui bareng ka kantor nu mah neangan ridho Allah nu mah henteu atuh lain deui engke di akhirat kan kaget di akhirat na kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia mah ka surga aing mah ka neraka aing baheula ngaji di Cilongok ayo kadenge bae cenah mun kaluar ti imah neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah batak aing mah aman tuh pasti ge ngaji ke ka Cilongok aing mah ngaji dah handap tanggal Ambon tuh kan nah ieu ayat ieu munafik ngan bisi aya tanda-tanda kamunafikan hiji walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah jeung sabangsa yakni aya pamerenanya na senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairan lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli
engke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah. Bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina. Mentak kumaha urang niat. Namun urang ngerasa senang dibere, urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah. Itulah mun dibere. Berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih. Kitu keleh Rasul sayutina rasulum min fadlih, yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan. Inna ilallahi ragibun, sanyana urang sadaya rasa cinta ka Gusti Allah. Tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah, henteu bersandar ka mah ngomongna hasbunallah. Eta nu hebat. Urang teh tah ieu teh dek di ka Allah keun teh hese, boro-boro lu teu ngaji, nu ngaji ge hese. Urang teh geus ngaji tauhid, dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum, Allah teh geus matikeun kana rezeki jeung ajal. Dina Al-Quran lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge, kuda, sapi, munding, domba, hayam. Kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah. Salila aya kene rezeki hirup. Rezeki pasep paeh atuh komo urang. Cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna, haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan, bentuk suratna teh kieu, Zaid, Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami. Saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya. Tanda tangan sekian Zaki Iskandar. Oh, baca. Wah, bunga. Bebeja ka pamajikan tah. Geus urang mah pokona heheotan. Kunaon tah sabulan 3 juta geus ulah 30 mah 3 juta belanan tah sabulan 3 juta urang tah. Geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus. Geus pokona hikmat, percaya. Lain percaya deui geus jana mah tilok. Naon kitu ngatilok mah hiwal, asal geus aya tanda tangan Zaki angsongkeun geus beres. Heuh nya, heuh. Mantep. Geus. Padahal ma Al-Quran geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eueuh hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing dia tadi ge eueuh diayakeun ge ku aing. Haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia. Eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ya. Ayo bandingkan coba. Bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati. Tuh. Cenah ti bupati tarolol pan siapa. Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun. Allah khaliqus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji ge cangcaya keneh mah. Atuh kumaha nu teu ngaji? Geus dipastikeun ku Gusti Allah. Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah ngarobah keyakinan ngaji teh
lain ngan sakadar wujud kidam bako mukhalafah li hadi kiam mubdi subhanallah lain sakadar tah yakinkeun supaya karasa ngaji teh karasa kehadiran Allah lamun geus karasa kehadiran Allah engkena mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah kurang dagang mah dagang tapi pan untung jeung rugi nama Allah nu nangtukeun kurang dagang Masya Allah isu keneh urang jal-jal nu meuli hasbunallah alhamdulillah aya aturan dagang ti isuk datang ka sore nu mampir hiji-hiji aja Allah eta mah meureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit tenang saja kalau nanti tenang geus HS dagang jadi bari dagang bari HS tenang aya mah eta manfaat tah ieu dan Allah ketika aya subhanallah urang teu puguh teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing be dihareupeun barinya kelantas be subhanallah ka Allah aya nu liwat Haji kenaon teu keur naon jiwa mana tenangeun amat lah geus kolot ieu mah teu barinya kelantas bebe dari beuh gawe mah subhanallah ketunggannya naon henteu ke kula ka dieu datang ka dieu mau bandang masyaallah hiji 10 kilo ya Mang Haji ya hampir paehnya nak eta kan hasbunallah ya Allah ya Rabb hese tah lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu nanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah tadi dulu urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca Pak Maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Assalamualaikum maji keur naon iya daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun eta ge fadl Allah eta atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir kieu teuing Gusti tuh siapa tauhidnya jadi balik itu hasbunallah ya Allah inna ilallahi raghibun saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak ieu Gusti Allah nelekeun qalbu urang sakumaha dongeng teh sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ya jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah abdi sieun ka Gusti Allah tunjukkan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui Kangjeng Nabi sakit mah milukan tazkur naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rugbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran nah mahabbatan wa rugbatan lillah ya ragibu rugbatan wa mahabbatan
bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejakeun bagus maneh bagus terus taya deui ka panggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah datang deui assalamualaikum salam mayah bil kantad kok naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana di hayang ganjaran sama sekali atuh maneh ieu make zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jam moal kebel di alam dunia cek Kangjeng Nabi Gusti ieu aya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat teh horenganan jelema teh nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat nu katilu mah luapang hebat-hebatna teu sieun ka neraka teu hayang ka surga hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta hebat pan urang mah teu bisa tah kos kitu ada udang di balik batu urang mah mere atuh udangna gede udang mah kekerepekan barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lego salam cik Kangjeng Nabi Isa mayah milu ka adat guru anjeun zikir naon apakah sieun ka Allah lain hayang ganjaran henteu lain ulama apakah sebagai pengabdian lain naon atuh hehe ieu kan raja abdi zikir supaya raja mere Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti ya mah Gusti ieu mah lain dinding nu tadi teh ieu zikirna kos kitu neraka cek Gusti Allah eta zikir bentukna mah zikir tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah lain sieun ku neraka lain hayang ka ganjaran lain sebagai pengabdian kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang kunaon atuh hayang dibere ku tatangga geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bener kos kitu lain masalah mikir atuh ulah ka kulumnya na baheula nya ya Allah iyalah inna ilallahi ragibun titahna ragibun ilallah cinta ka Allah resep ka Allah teh hayang surga bagus resep ka Allah teh sieun kana siksana bagus resep ka Allah teh hayang surga teh hayang neraka hiji bae ka Allah na we eta mah leuwih hebat leuwih bagus panghebatna nu ulah ge kaluar tinu tilu rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun hayang naon eta Haji Pendi tuh kan emang sia mah jurig neraka sia hayang naon lempengkeun si hade tah dongeng Kangjeng Nabi Isa masyaallah iyalah inna ilallahi ragibun kudu hasbunallah urang ulah cara munafik tadi mah di mana dibere ngalem di mana teu dibere nyacat di mana dibere senang di mana teu dibere benduk munafik
Urang ulah boga karakter kos kitu. Dibere cara model tadi, zikirna ka Allah apa sih neraka deres. Zikirna ka Allah resep kana sorga bagus. Zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka, teu hayang sorga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat. Muhaqqiqunal muhaqqiqun. Munafik mah urusanna dunia bae. Ieu tah ayatna. Fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti hadap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah solidarna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema. Tapi wa ilam yutawalamun tadi bere minatina sodako idahum yaskotun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit teta munafik tah jelema nu kos karar itu munafik mah kos gitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeketan jeung pamarentah manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyen proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal ambalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat jangan memang tiba bapana ge hebat ulus beuh duana lantaran proposalna turun ketika proposal nanti turunnya lah ngomong ya presiden urang presiden bupati urang teh kos kieu teh cenah turun Habib cenah ngarti tapi pelit amat imam beh mah koret lagi merepet dur pet gas urang turunkeun deui cacahanana geus lain deui lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu hese ngomong aing ieu geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah aing mah toser doang tuh sia nu nyemes Masya Allah nek lebaran sok dibabagi ku bupati kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang nu sararusah bae nalika dibere teh tetep bae dibagikeun ka nu susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena mah lain kitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol tah bupati goblok kunaon nolol ka bupati atuh kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punya nama dianggap kutu meureun de aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai kok kiriman anak amat ieu bah geus kemah gede mun calon deui geus teh hayang imah ngomong ge kos kitu bae tak ieu ayatna tak bejakeun teu fa in lamun dibarere ta kiai min hati bupati radu sararna ngeun ngomongna ge hebat ngalemna ge pohara tapi wa ilam yutau mun kiai teh dibere min hati dana bupati dana naon cenah bupati mangga bupati sia bae mah kitu bae hodanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Quran yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak iya munafik baheula teh ya pan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawan nah nu kadieuna mah naon buat tah nu baheula teh ka Haji Pendi kapi uyut apa kapi bao teu jangan ngawareng lah tuh kan Masya Allah gari ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hate naon-naon
hiji be Allah, hiji be tegakkeun agama melalui ilmu. Lamun pemerintah negakkeun agama melalui birokrasi. Lamun TNI negakkeun agama melalui perang. Lamun polisi negakkeun agama melalui priwitit. Oh, siap. Tilang. Aduh, Pak Haji dari mana? Saya habis ngaji. Ngaji di mana? Cilongok. Iya, ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya. Lupa Pak, saya nggak bawa surat. KTP juga sama. BPKB atuh masa kayak mau dijual aja. Jadi kan surat nggak ada, ini TSNK nggak ada, SIM nggak ada. Aduh, tapi habis ngaji. Iya. Ya udah kalau habis ngaji udah langsung dah. Alhamdulillah. Eta mah polisi hebat apa kok gitu mah. Berarti negakkeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi. Padahal mah di dieuna geus balokna loba. Bentangna geus loba. Bentang ketumiri segala di dieu. Tuh kan. Ya Allah ya Rabb. Nah, tapi anu gemes mah. Dari mana? Saya habis ngaji Pak. Ngaji urusan kamu. Motor harus ada suratnya. Mana SNK-nya? Lupa Pak, saking buru-burunya tadi abah subuh. Siapa suruh lupa kamu? Siapa suruh buru-buru kamu? Hah? Geus dikieu beta. Kartu tilang nang si kieu. Aduh. Pak, damai aja enggak, tidak ada damai bagimu. Polisi kejam jasa ya, Masya Allah kali. Udah, kesalahannya satu, kamu tidak pakai helm. Kedua, tidak bawa SNK. 3, SIM tidak ada. 4, itu pentil nggak ada tutupnya. Nih surat tilang, idang. Nyana di ini mah kayak gitu. Itu naon eta cek pemajikan surat tilang. Kok ditilang terus ngaji kan nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi. Ngacaprakan. Wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna. Lamun teu bener, abi nu bener atuh teh sarua bae tah kumaha amal perbuatanana. Ye, nah ieu tegak-tegakkeun agama jak kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae. Jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat. Ye, diondang ngariung teu. Diondang nyalateun teu. Hayu coba duit teu gablegnya. Santri baralik. Mingguan geus eureunan. Tuh gara-gara asup Golkar baheula. Ieu mah geus sadia Golkar ieu kalau mah ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem. Racun teh bagi kiai. Ulah ngomong gitu ge hook jasa. Masyaallah. Teu jadi sampah. Jadi sampah. Masa keur maca khutbah diturunkeun? Khutbah Jumat, alhamdulillah turun. Alhamdulillahilladzi turun. Alhamdulillah turun aing mah teh hayang. Di khotiban ku sia aing mah. Ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula. Turun. Aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah. Gara-gara Golkar, blonta Golkar. Nah, ieu siga hade. Tah eta nangsa gerak Allah. Ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu. Lantaran ilmuna dipake neangan dunia. Dipake neangan dunia. Nah, iya. Nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beuh eta mah barahan jasa. Wa illam yutawalamun ceramah teh dibere izahum yasqatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokok teu nginum teu. Supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir. Horenganan amplopna ipis. Kiai munafik. Aduh Gusti, Allah lagu ge ayat kunaon kejem-kejem teh. Karasana nyeri ayat. Nyeri ge kanu asli. Ya tuh kanu teu tenang bae. Tuh sia teh mah biangna. Ya Allah ya Rabb. Mantak naon si tararenang udah diundang ku bupati datang jangan doakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang
ketika dibere cokot siapa pajar lalagan lain ieu saya ngomong aing mah ulah hayangna ta ulah hayangna masyaallah kos ngariung urang mana ngariung geus kieu jadi ganjaran teh sia aing ieu ngariung tadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sakadinyana abdi teh deuk ngaji saya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop dibeleuman ku kipudol di amplop eusina tah bolak-balik mulai geus lillahi taala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan abdi rek berangkat Gusti erek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah hayang amplop dan teu abdi mah duit teu hayang dunia teh hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teh ayana ge lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi barek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai ieu balik deui muhun cenah aya naon sorban ieu tinggaleun masa diburu-buru bae hadena ka dieu deui aya kitu ih pohoan panitia can mere amplop emang eta baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos itu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor wa minhum may yalmizuka fi sadaqat Kanjeng Nabi harita teh ba'da perang Hunain ngabagi-bagikeun ghanimah. Begitu dibagikan teh aya salah saurang anu hadir Dzulkhuwaisarah At-Tamimi ngaranna Urqus Miqdad Urqus bin Zufair Miqdad iyalah asul khawarij. Begitu manehanana ningalikeun nyaksian ngabagikeun Kangjeng Nabi ngomongna pegola idil ya Rasulullah sing adil he Rasulullah ambo ka Kangjeng nyebut kos kitu ngabagi teh sing adil cik Kangjeng wailaka wa mayadih izalam adil saha nu adil lamun kula teh adil kula diutus ke alam dunia teh ieu teh erek nembongkeun keadilan erek nablekeun keadilan erek nitah keadilan ke seluruh manusia. Wah kira-kira Kangjeng Nabi jelema nitah adil ka kaula eta kan berarti kan bahasa teh lain sambarangan bahasa lamun ti jelema nu iman moal munafik teh Gusti metek ke Kangjeng Nabi Sayyidina Umar mah langsung noel ka Kangjeng Nabi izinan Gusti adriba udoko gas beres beunna ku kalieu pedang ye sok main penggel-penggel bae maneh mamar itu Sayyidina Umar izan da'i ya Rasulullah serahkeun ka abdi pasrahkeun ka abdi jelema kos kieu mah geus moal kebal deui ulah di akhir zaman bakal tararimbul turunan ti jelema-jelema ieu teh jararago maca Quran hararebat makhrajna bahkan bakal dimusabakoh-musabakohkeun kadenge ku balerea teh bakal aya julukan ieu teh juara kabupaten ieu teh juara provinsi ieu teh juara nasional ieu teh juara internasional
bakal hebat kadengena teh diundang kudu bara-garoga duit tapi horenganan maca Qur'anna teh gaya rukunan teu datang kana beuteungan sakadar datang kana tikoro doang. Ieu turunan ti Mikdad bakal musabako hebat-hebat kadenge ku balerea kahebatan suara jeung makrotna jeung lirik-lirikna tetapi manehanana teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Qur'an mah dibaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Oh orang nyana nu zinahna nyana nu zina. Dina Al-Quran dibacakan kumanehanana soal riba tapi nyana nu bolak balik beka bank kunyana dibaca Al-Quran didengung-dengungkeun soal keadilan tapi nyana pang teu adil-adilna. Di akhir engke cak Kangjeng Nabi bakal aya pembaca Al-Qur'anul Karim nu hebat. Wey, istimewa. Tapi ternyata ngan sakadar datang ka tikoro hungkul teu datang ka beuteung ka kolbu. Yakna teu make. Loba baksana qori hafizul Qur'an. Hafizul Qur'an ieu mah lain sakadar baca biasa hafizul Qur'an. Tetapi teu make kana Al-Qur'anul Karim. Masya Allah Kangjeng geus ngomong gitu deh kumaha geus ieu lantaran baheulana teh aya Mikdad yakni Ki Hurqus bin Zuhair idil ya Rasulullah adil atuh aya babagi teh Masya Allah wah ka cek Kangjeng Nabi wa may adil idalam adil saha tuh bisa adil lamun kula teu adil. Iyalah orang-orang munafik seperti kos gitu. Bahasa Al-Quran teh lain sakadar Al-Quran anu dibaca ku para qori orenganan kiai-kiai nu sok malaca Al-Quran ge anu kumanehanana dibaca terjemahan Al-Quran ngabentuk jadi Fathul Muin terjemahan Al-Quran teh ngabentuk jadi Riyad jeung Takrib Fathul Muin Watul Wahab terus dan lain-lain sebagainya. Tapi kumanehanana dirumpak ieu kreditan anu dua harga haram. Quran geus ngajelaskeun hadis Kangjeng Nabi nu ngajelaskeun ditarjamahkeun melalui kitab-kitab fikih tapi horenganan nyana malah nu boga sorum. Ini kumaha? Ieu gara-gara ieu Hurqus bin Zuhair seorang munafik anu cak Sayyidina Umar idzan da'ani ya Rasulullah an adribunuka wae ulah engke bakal timbul turunan-turunan ti dia pembaca Al-Qur'an pembaca kitab sakadar duniawi teu make kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim ya Gusti Allah nu agung urang kuari mah kudu ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ucapan Gusti Rasul dina Bukhari teh anu bakal terjadi saur tuan teh pembaca Al-Qur'an pembaca kitab anu dibaca dengan sakadar datang ka tikoro teu liwat ti tikoro yakna teu mararake Gusti di lembur abdi teh seueur. Lembur mana? Lembur abdi, lembur naon dia? Kanjeng Nabi ge make dia antaran ieu gemeseun Kanjeng Nabi hampura Gusti Rasul ieu mah sia urang mana tah bebeja ka atuh teu kudu dibejaan sa Kanjeng Nabi kayak ku aing dikirim ka Gusti Allah minta tsunami minta gempa minta angin tah Masya Allah eta teh nasihat Quran hanya sebatas bibir lipstick urang mah kuari ngararaji teh ieu kuari di majelis taklim lalaki hungkul awewe di majelis taklim awewe di ditu eta tadi nama diulah ngaji teh awewe di dieu teh supaya ulah ngahiji
gara-gara nama aya ustadzah milu ngaji di zaman abad teh kulama milu be di jero saurang dua urang tilu urang milu nyoret kabelah dia na teh tandi ulah datang ka kuari geus ulah ngararaji komun kembalanja doang mun naraona geus ulah ngararaji geus sawe mah aing mah bari lalaki bae lah dikang mah geus tanggung ka neraka geus aduh udah lagi itu awal mesti ulah mundak jaga hati-hati yes lamun aya awe perem ya perem kotok minimal lah tapi kan anu di pabrik mah awewe lalaki nu di sakolahan mah awewe lalaki sanajan pondok pesantren modern tapi kan ngahiji awewe jeung lalaki eta teh geus teu ngarasa haram per hari per detik. Ini kumaha ayat hijab udah jelas udah deuleu tah iya hayu kuari malah bahkan dimasalahkeun jilbab teh di Indonesia urang neangan kepala negara anu ngawajibkeun make jilbab bagi muslim muslimat ngeunaheun kan urang wajib salat wajib berjamaah Kabupaten Tangerang kuari aya perda wajib berjamaah nyaoting nyanana berjamaah nyonte yang penting aya perda sakitu ge geus kemajuan teh lumayan masyaallah nah ieu munafik mata ketika seperti eta turunlah malaikat Jibril mawa ayat ini wa minhum tina sawarehna munafik teh mana ya jelema munafik yal mizuka anu nyaci ka anjeun Muhammad yai bukan anu nyela nyaci maki ka anjeun Muhammad pikis nu sedekati dina ngabagi tentang sedekah tentang gonimah tentang zakat di antarana eta tadi Urkus bin Zufair Mikdad teh anu bahasana idil ya Rasul sing adil Rasulullah nah eta kan bahasa teh bagus kos kitu teh bahkan fainutumul manehanana dibere tina sedekah radunya nama senangeunana luar biasa wa ilam yutau minda di mana-mana teu kabere mah nalika teu kabere yaskhatun muarah urusanna dunia bae munafik mah urusanna dunia bae ieu tah ayatna fa inutu minha radu lamun dibere tina eta sedekahnya nama senangeunana luar biasa ngalemna ge beuh ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal eueuh cawadeun si eta mah masyaallah soliderna pohara istimewanya nama jadi pamimpin teh di samping jujur jeung adil teh barahana luar biasa asal dibere bae kos kitu bae teu eureun-eureun ka unggal jelema tapi wa ilam yutawalamun teh dibere minatina sedekah idza hum yaskatun marah para tama gubernur pelit tama presiden pelit bupati pelit teh tah munafik tah jelema nu kos karana ditu munafik mah kos kitu kuari mah kunaon atuh eta kos kitu teh aya di kiai nu sok dedeuketan jeung pamarentah manehanana menta ka pamarentah makan teu meunang sambarangan kudu make proposal ja aya disadiakeun di ditu teh dana sosialna yang pembangunan berbagai pembangunan nyeun proposal teu eureun-eureun itu can turun yeun deui itu can turun yeun deui bagus numpuk proposal embalaya lamun dibere Bupati Zaki urang mah hebat dasar turunan Habib hebat jangan memang tiba panage hebat ulus bawah duana lantaran proposal na turun ketika proposal nanti turunnya lah ngomong ya presiden urang presiden bupati urang teh kos kieu teh cenah turun Habib cenah ngarti tapi pelit amat imam beh imah korek lagi merepet dur pet
gas turunkeun deui cacahanana geus lain deui lain pembangunan tapi demi beuteung manehanana tah eta kiai nu kos kitu kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu eta kiai nu kos kitu hese ngomong aing ieu geus tah sia tah nu ngomong ka dituna mah aing mah toser doang tuh sia nu nyemes Masya Allah Nek lebaran sok dibabagi ku bupati kiai nu bener malah Gusti abdi mah ulah dikiriman ku bupati ja abdi mah teu hayang sok ngaganggu kana katentreman jiwa abdi ja samping boga duit boga keun bae jang usara rusah bae nalika dibere teh tetep bae dibagikeun kana susah ngan teu kudu abdi mah eta kieu bener sawarena malai gitu ieu teh geus tanggal sabaraha kiriman bupati can aya keneh bae tolol da bupati goblok kunaon nolol-nolol ka bupati atuh kunaon ngagoblok-goblok ka bupati tah biasana masuk kabeh cenah ieu aing emang teu dianggap jelema meureun ku anya aing meureun punya nama dianggap kutu meureun de aing teu dianggap jelema pan aing teh kiai kok kikiriman anak amat ieu wah geus kemah gede mun calon deui geus teh hayang imah ngomong lagi kos gitu baik tak iya ayatna tak bejakeun tuh fa'inu tu lamun dibarere tak kiai min hati bupati rodu sararnangeun ngomong nage hebat ngalem nage pohara tapi wa ilam yuto mun kiai teh dibere min hati dana bupati dana naon cenah bupati mun bupati abai mah kitu bae hodanan idahum yaskotun ngacaprak ngomong itu di Al-Quran yang ngacaprak segalanya idahum yaskotun tulis di sisina ngacaprak iya munafik baheula teh ya pan turun temurun terus anakan incuan uyutan bawa nah nu ka dieu mah naon buat tah lu baheula teh ka haji pendek kapi uyut apa kapi bao teu jangan wareng lah tuh kan Masya Allah gari ieu lah munafik teh kos garari singkirkeun geula hayang kana dunia resep kana dunia nu dibere amanah ilmu ku Gusti Allah ulah aya di jero hatena naon hiji be Allah hiji be tegakkeun agama melalui ilmu lamun pemerintah negakeun agama melalui birokrasi lamun TNI negakeun agama melalui perang lamun polisi negakeun agama melalui priwitet oh sia tilang halo Pak Haji dari mana saya habis ngaji di mana Cilongok iya ngaji mah ngaji tapi motor mah harus ada suratnya ya lupa Pak saya nggak bawa surat KTP juga sama BPKB atuh masa kayak mau dijual aja jadi kan surat nggak ada ini TSNK nggak ada SIM nggak ada aduh tapi habis ngaji iya ya udah kalau habis ngaji mah dah langsung dah alhamdulillah eta mah polisi hebat apa kos gitu mah berarti negakeun kejujuran jeung keadilan nyana melalui pangkat polisi padahal mah di dieuna geus balokna loba bentangna geus loba bentang ketumiri segala di dieu tuh kan ya Allah ya Rabb nah tapi anu gemes mah dari mana saya habis ngaji Pak ngaji urusan kamu motor harus ada suratnya mana SNK-nya lupa Pak saking buru-burunya tadi abah subuh siapa suruh lupa kamu siapa suruh buru-buru kamu geus dikieu beta kartu tilang nang si kieu Pak damai aja enggak tidak ada damai bagimu polisi kejam jasa ya Masya Allah kali udah kesalahannya satu kamu tidak pakai helm kedua tidak bawa SNK 3 SIM tidak ada 4 itu pentil nggak ada tutupnya nih surat tilang idang
nyana di ini mah geus dia itu naon eta cek pamajikan sudah tilang kok ditilang terus gaji ge nyaho teh polisi kumaha meureun teh ku galedeg gitu polisi ngacaprakan wadak jadi polisi mah sampah masyarakat eureuna lamun teu bener abi nu bener atuh teh sarua bae tah kumaha amal perbuatanana ye nah ieu tegak-tegakkeun agama jak kiai ge loba nu jadi sampah lain polisi bae jadi kiai ge loba nu jadi sampah masyarakat ye diondang ngariung teu diondang nyalateun teu hayu coba duit teu gablegnya santri baralik mingguan geus eureunnan tuh gara-gara asup Golkar baheula ieu mah geus ieu Golkar ieu kalau mah ngomongkeun Golkar ge bukan baheula Golkar nu ayeuna mah tuluy kejem racun bagi kiai ulah ngomong gitu ge hook jasa ulah malena naon masyaallah teu jadi sampah masa keur maca khutbah diturunkeun khutbah Jumat alhamdulillah turun alhamdulillahilladzi turun alhamdulillah turun aing teh hayang di khotiban ku sia aing mah ulah ngakhotiban batur heula dan sia heula turun aya aturan jadi imam diturunkeun keur maca khutbah gara-gara Golkar blon teh Golkar nah ieu sih hade tah eta nangsa gerak Allah ilmu aya tetapi nyana teu ngamalkeun ka ilmu lantaran ilmuna dipake neangan dunia nah iya nyana malamun ceramah dibere rodu ngomongna ge beuh eta mah barahan jasa wa ilam yutaw lamun ceramah teh dibere izahum yasqatun mengkerut bae teh daek ngomong di jalan ge ngarokok henteu nginum henteu supirna ge bingung kok kiai jadi kos kiai sakumaha dikancing tapi wir horenganan amplopna ipis kiai munafik aduh Gusti Allah lagu ge ayat kudu kejem-kejem teh karasana nyeri ayat nyeri ge kanu asli ya tuh aduh kanu henteu bae tenang bae tuh teu sia teh mah biangna ya Allah ya Rabb mantak naon si tara renang udah diundang ku bupati datang jangan ngadoakeun tapi ulah hayang pamerena ulah hayang ketika dibere cokot siapa pajar lalagan we lain ih ieu saya ngomong aing mah ulah hayang ta ulah hayang masyaallah kos ngariung urang mana ngariung kieu jadi ganjaran teh sia aing ieu ngariung kadinya Gusti jadikeun abdi ganjaran atuh cek Gusti teh hayang naon sakadinyana abdi teh deuk ngaji jaya nu ngundang di samping ngaji di balik ngaji hayang naon aduh capek ya teh aduh hayang amplop jangan naon di amplop dibeleuman ku kipu di amplop eusina bulak-balik mulai geus lillahi ta'ala Gusti teh mere ilmu ka abdi teh kabeneran aya batur ngabutuhkeun abdi naimkan lantaran sehat jeung eueuh gangguan abdi rek berangkat Gusti rek ngabejakeun ala kadar anu ku Gusti dititipkeun we ka abdi nyanggakeun sadaya-daya cenah hayang amplop henteu abdi mah duit henteu hayang dunia teh hayang lantaran amplop loba duit loba di imah kueh loba cau loba ambalaya teu kadahar di imah ge dina teh ayana ge lah teu sapira nu kos kitu jang naoneun ieu mah abdi barek ngaji we Gusti tah lempeng tah geus lamun balik sasalamanna tegep tek balik ieu mah aya aturan datang deui sorban tinggaleun kiai balik deh muhun cenah naon sorban ieu tinggalin masa buru-buru bae hadeda ka dieu deui gitu ih pohoan panitia can mere amplop emang eta aduh ayo baca kiai dek kumaha munafekna tuh komo aja make DP segala rupa mah kiai naon teh kos kitu rek ngaji make DP segala sakumaha ngridit motor ieu wa minhum may
umizuka fis sadaqat fa in utu minha radu wa illam yutu minha idza hum yaskhatun. Tuh masyaallah karim urang dijadikan qori ku Gusti Allah teh boga suara pamere Allah makhrajna menang ngaji nang Allah keneh boga lirik-lirik jeung lagam ti Gusti Allah melalui ngaji. Alhamdulillah kuari sok kaundang Gusti meureun abdi teh dititipan suara ku Gusti teh uya uluk-uluk Nabi Daud. Nah abdi teh erek piwarang ngaos di hiji lembu dalam rangka maulidan teh maksudna ngaji-ngaji keneh rajaban ngaji keneh abdi bade ngalengkahkeun suku Gusti rek ngajikeun mukjizat Gusti wahyu Gusti Al-Qur'an. Teu hayang nanaon ieu mah sugan bae ku pembacaan ayat suci Al-Qur'an budak-budak anu encan ngarti can bisa maca katari supaya manehanana hayu hayang belajar. Haju anu geus rada gede supaya tertarik kana makhraj-makhrajna. Abdi mah bisa teh sakitu bae. Ku Gusti teh dititipan teh naon maca Quran. Tina makhraj-makhrajna supaya ku abdi erek dijelaskeun melalui maulidan ieu. Ya ade ngajelaskeun teh ngajelaskeun pembacaanna da be abeh batur teh jam maca Qur'anna bagus supaya ke batur bisa belajar. Teu abdi mah teu hayang naon. Abdi mah atuh beuki ngarokok rokok mah di imah ngahutang-hutang ge. Cenah ieu mobil kudu di bensinan atuh meuli di abdi duit mah aya ala kadar. Yang sajabanan teu dah geus be tah be ngeunaheun ka kos kitu ngaji lagi ngeunaheun di dieu kana bakal beda di dieu kana bakal beda do tertarik bakal loba bakal milu takak kolbunu bersih teh bakal milu. Adapun engke balikna ala kadar di amplopan ulah henteu henteu tah ti aing siapa ulah henteu tah niat di imanan teu dibere eta mah kan urusan Allah aja dibere mah. Nah eta kan lain deui ngeunaheun ke bakal tah supaya kararitu tah maksudna tah supaya anu ngaji Quran dia sunah pan urang deuk ngaji maca Quran heula sunah dina Tambihul Muqtarid itu sunah. Nah kemudian atuh ngajina kitu keneh bolak-balik urang teh supaya ieu beun jadi ganjaran kan ngeunah tah ieu makan lain abring-abringan kuari kiai-kiai teh nek lebaran teh ka pendopo dibabagi kiai teh marawa kartu BPJS antri dipimpin ku Kiai Haji Fudoli anak buahna lobana antri di ditu teh sabaraha kana diberena pun klasifikasi caknya tuh nah ya jupain utul lamun dibarere minarodu sarnangeun ngomong nage pohara ngalemna wa ilam yutau lamun teu dibere min haidahum yaskatun bararendu. Iyalah dunia dan dunia Masya Allah karimah ulah aya cinta dunia sebab lamun cinta dunia bakal boga hasud jeung bakal boga hikduk bakal hasud jeung hikduk timbul persaingan Masya Allah karim ieu hayang ngalempengkeun hade ulah hayang dunia bae heulanan tah dunia mah hina kitu-kitu bae heula tah kitu-kitu titah kitu dunia hina kunaon dipake ka hayang ilmu anu mulia anu bakal engke ditanya ku Gusti Allah di akhirat ieu kunaon ku aing haju dipake usaha jang neangan nu hina tolol amat ti aing kitu-kitu tadi diri urang. Sia teh bisa maca Al-Qur'an, sia teh bisa maca kitab, sia teh bisa maca tafsir, sia teh bisa maca Bukhari. Itu mulia lain lalagaan teh sembarangan jelema dititipan kos kitu. Atuh kunaon haju kuari pake neangan dunia anu hina.
dunia matu lain pakai neangan di teanganan lain kudu ku Al-Qur'anul Karim. Quran matu bojang neangan sorga kunaon pakai neangan secuil dunia. Goblok sia, tolol sia, goblok sia, tolol, bolon sia awak, pecit sia kuai. Care kanan, awak urang care kanan. Care kanan pitah. Kateng lamun cek dina bade ngaranna bade tajrid. Namun dina bade mah mun urang ngaju kudu Jumat atau Johar makun aya bade tajrid. Bade tajrid teh nganggap diri urang teh dua. Wari aya di hareupeun urang plek tah dinasehatan tah. Urang teh nganasehatan urang seakan-akan aya di hareupeun urang. Eta tajrid ngaranna. Pokos urang kabungbulengan ku Kangjeng Nabi. Maneh teh make jeung ceurik segala rupa. Maneh teh make jeung teu sare segala rupa. Maneh teh make jeung teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum. Ku sebab cinta jasa ka seseorang nu aya di Madinah. Ku sebab maneh teh resep jasa ka jelema nu aya di Madinah. Make jeung pohara teu ngeunah sare teu ngeunah dahar. Datang ka henteu cager lamun teu kapanggih. Pohara amat maneh teh tak urang teh ya urang seakan-akan aya di hari urang mah ka Kangjeng mah tilok kitu mun kitu maka sarwiti kitu maneh teh kuari keur bobogohan Kanjeng seorang wanita di Cikupa ngaran Sarwiti make jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar emang kunaon gering naon zamaneh mah tuh lamun teh mah di take off ka dokter take off batur urang mah teh nya salah lain check up take off jangan mah di take off jas sehat tensi bagus pake jeung teu ngeunah sare teu ngeunah dahar kunaon maneh teh jawab ada sesuatu yang terpendam dalam hati. Yang ini mah urusannya hanya aku dengan dia. Ini mah sangat rahasia. Orang lain mencaci maki biarin. Yang penting cintaku. Sebab wajahmu selalu ada di hatiku. Bibirmu ada di hatiku, kicapmu ada di hatiku. Mana bisa aku tidur sebab engkau selalu menggoda. Senyummu selalu ada di hatiku. Mengapa demikian engkau? Cek urang teh tak urang keneh tah kan aya di hareupeun. Karena cintaku telah terbalas sehingga tidak bisa dipisahkan oleh badai. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang dalam akan kuseberangi. Oma Irama datang. Nah, iyalah eta tajrid ngaranna. Nah, urang ge mantak naon pituturan ka urang sia goblok. Wujudkeun diri urang di hareup. Sia teh dibere ilmu ku Allah. Meunang mondok pesantren 10-20 tahun. Sababaraha pondok pesantren ganti-ganti pondok pesantren. Kuari sia geus bisa maca tatadina ngan amil doang naik ka jurumiah naik terus kuari geus ngabisa. Haju ieu teh lain satelagaan lain sambarangan ilmu teh mulia tapi teh setiap jelema dibere. Kunaon haju pake neangan dunia nu hina. Dunia mah atuh pan geus ditanggung jawab ku Gusti Allah. Ayat tadi geus aya wa min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tapi kunaon haju make di tangan neangan make ayat deui. Segala ceramah neangan dunia. Segala kori neangan dunia goblok sia mah tolol sia mah kuy awas sia. Kana raka nyaho sia. Engke ge nyana hampura atuh ulah hampura sih bener sia. Tuh, urang teh kan kos nu edan tan. Jadi lamun kajahoan ku batur mah je Kiai Edan. Kiai Edan eta. Misalnya si Budoli keur kos kitu keur kitu atuh goblok nunjuk-nunjuk biasa aja ajakan diwujudkeun aya tajrid mah kos kitu karena sia teh ditunjuk-tunjuk tah. Kadeuleu tah ku muridna. Euy. Ki Budoli. OTM. Emang nyana kegituan sorangan bae. Ji balik ceramah juga kegituan herannya na. Asana isu ka grogol nyana. Anu kumaha ge. Ada yang goblok sia. Sia nu edan tolol meureun sia.
ya aing keur ngalempeng-lempeng diri aing pajar edan sia nu edan ya goblok beureunanan sia tuh tungtung nama ngepek bae iya lah dicoba lamun teu dicoba mal bisa cobaan ya jangan ki uci ngomong we ka batur emangnya da teureuseupeun kada ulah sok haja memperhatikeun aing keur ngomong sia mah sia bae ulah sok nganilai ka aing nah cenah-cenah mah mobil boga motor boga eta mah urusan aing goblok sok aja suuzon ka aing aduh ulah kitu cenah nganasehatan batur aing jangan teu nganasehatan iya jelema nu kos kieu kudu diservis ieu mah ganti oli ieu mah budak ya nongkeng sia ganti oli teu jauheun nya teu jauheun masyaallah badak ulah neuleuh Habib Lutfi mewahna ayeuna ulah neuleuh Gus Dur jadi presiden mewah naik BBNW ka hotel dari hotel ulah kolbuna deuleu moal dianggap bapak bangsa moal nyana di wali-wali di Jawa mun eueuh tanda-tanda moal Habib Lutfi ku ari di kumaha-kumaha teu sabodo bae nu ngomongkeun emang para habaib eueuh ambalaya tetapi engke ge lentur lunak nu ngomongkeun nu ka kula bae ge Habib sabaraha nu ngomongkeun Habib Lutfi karena dianggap kula deket beureun ngomongkeun Habib Lutfi gini-gini ku kula dilempengkeun teu ngarti nya kula pernah bebeja ka Habib ada Habib anu kenapa ngomongin Habib itu biarin aja Habib lillahi taala kula pernah ngambejakeun sebab ayeuna di Pekalongan Habib eta Habib itu ngomongnya biarin semaunya masalah jelema nu geus deukeut ka Allah jeung geus teresep kana dunia deuk dicaci deuk dimaki moal kudu kumaha mun Haji Pudoli anu ngomongkeun yeah pas ya suliwa main ya Masya Allah nah iya ayat ieu teh ayat jangka munafik ketika orang aya maksudna mah sobalah saeutik tentu pahit lah urang deuk ngalengkah aya nu ngondang tatangga pahit deuk dilillahi taala pasti pertama mah pahit tapi terus bae ka Allah bere abdi Gusti bere abdi Gusti bere Gusti keikhlasan abdi aya undangan imkan urang na itu imkan ulah kira-kira bakal terjadi ganjaran ulah kita kira-kira bakal orang imkan lalu gina orang cek orang Bandung mah ayo ka ditu teh lempengkeun segala rupa engke ge dibere ku Allah tujuan orang mentak cek Gusti Allah ukhruj min baitika liridoya keluar maneh ti imah aing demi neangan karidoan aing sia keluar ti imah aing eta bahasa ahli marifat diterjemahkeun ukhruj min baitika liridoya keluar maneh di imah maneh demi untuk neangan karidoan kaula maneh endek ka mana ku ari kaluar ti imah endek ka mana endek ka warung teangan ridho aing maneh endek ka mana ku ari kaluar ti imah teh endek ka sawah teangan ridho aing niatna sing lempeng maneh endek ka mana ku ari kaluar ti imah maneh endek neangan ridho Gusti endek ka mana ku ari endek ka kantor sok awas teangan ridho dek ka mana maneh dek ka pabrik teangan ridho sok dek ka majlis salim ge atuh aya nu henteu rek teangan ridho Allah atuh aya anu WA Masya Allah misqala dzarratin khairan yarah Masya Allah karim iya nah liridoya jang karidoan aing jang karidoan cak Allah berarti orang keluar teh Allah ridwan deui Allah ridwan teh demi keridoan jadi engke kamana bae urang deuk neangan ridho Allah bareng lempang ka pabrik nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah henteu nilai di akhirat lain bareng ka pasar nu ieu mah neangan ridho Allah nu mah lain atuh lain deui
bareng ke kantor nih mana yang ridho Allah nih mana teu lain deui engke di akhirat kan kaget di akhirat kumaha siapan bareng jeung aing ka kantor kos sia maka surga aing maka neraka aing baheula ngaji di Cilongok ayo kadenge bae cenah mun kaluar ti mah neangan ridho Allah aing teh terus bae ngausahakeun terus alhamdulillah mantak aing mah aman tuh pasti lagi ngaji ke dia ka Cilongok aing mah ngaji teh handapeun tanggal Ambon tuh kan nah ieu ayat ieu munafik ngan bisi aya tanda-tanda kamunafikan hiji walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh lamun bae jelema teh sararuka ridho senang kana naon nu dibere ku Gusti jeung Rasulna tentang gonimah-gonimah jeung sabangsa yakni aya pamere nanyana senang waqalu ngomong nage hasbunallah Allah teh nyukupan ka urang nah eta ngomong geus kitu lakana khairal lahum lebih bagus teh kitu teh sayutina Allahu min fadli ke bakal mere Allah ka urang tina fadl Allah bahkan Rasul mere tina gunimah nu sejen mayakfina mentak kumaha urang niat namun urang ngerasa senang dibere urang teh asa ti Gusti Allah nyari hasbunallah itulah mun dibere berharap da ka Gusti Allah sayutinallahu min fadlih kitu keleh Rasul sayutina rasulu min fadlih yakni gonimah nu sejen nu bakal nyukupan inna ilallahi ragibun sanyana urang sadaya rasa cinta ka Gusti Allah tuh tanda-tanda jelema hebat ketika manehanana dibere ku Gusti Allah henteu bersandar ka ngomongna hasbunallah eta nu hebat urang teh tah ieu teh deg di ka Allah keun teh hese boro-boro lu teu ngaji nu ngaji ge hese urang teh geus ngaji tauhid dina ngaji tauhid teh kapan aya qaddaru arzaqahum wa ajalahum Allah teh geus matikeun kana rezeki jeung ajal dina Al-Qur'an lagi telah dijelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha boro-boro urang sebagai manusia nu dibere akal jeung pikiran cacak-cacak hewan bae ge kuda sapi munding domba hayam kakutu-kutu kabeh dirizkian ku Gusti Allah salila aya kene rezeki hirup rezeki paseep bae atuh komo urang cek Ibnu Athaillah teh amalamun teh ama urang dibere surat ti bupati lantaran urang geus mengabdi ka nagara anu sakitu hebatna haju dibere surat ku bupati dalam bentuk tanda tangan bentuk suratna teh kieu Zaid Anda telah mengabdi untuk mengabdikan diri kepada negara kami saya sebagai kepala Kabupaten Tangerang DT2 memberikan hadiah atau menaikkan gaji dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta misalnya tanda tangan sekian Zaki Iskandar baca wah bunga bebeja ka pamajikan tah geus urang mah pokona heheotan kunaon tah sabulan 3 juta geus bulan 30 3 juta beladan tah sabulan 3 juta urang tah geus urang mah geus nikmat aya nu nanggung jawab urang mah geus
geus pokona hikmat percaya lain percaya deui geus jana mah tilok naon kitu ngan tilok mah hiwal asal geus aya tanda tangan saking angsongkeun geus beres heuh nya mantep geus. Padahal ma Al-Quran geus ngajelaskeun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Eueuh hiji dabah nu kumalandang di alam dunia kecuali Allah nu ngarizkian. Etapan surat langsung ti Gusti Allah tinu nyieun langit jeung bumi. Geus sia wahai manusia ulah sok rempan-rempan jeung ulah sok sieun-sieun. Ulah cangcaya sia dijieun ku aing dirizkian ku aing tah suratna wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pokona sia teh dirizkian ku aing tadina ge eueuh diayakeun ge ku aing. Haju ku ari sia dihirupan ge ku aing tah rezeki sia hirup teh nanti aing tah ku ari teh aing nu ngarizkian sia eta tah suratna tah ayatna tah. Percayaan surat ti bupati apa ti Gusti Allah coba sia ya. Ayo bandingkeun coba. Bandingkan tah percayaan nang ti Allah apa nang ti bupati. Tuh. Cenah ti bupati tarolol pan siapa. Allah nu nyieun ya Allah nu nyieun. Allah khaliqus samawati wal ardh. Khaliqus samawati wal ardh. Tapi orang cangcaya boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji ge cangcaya keneh mah. Atuh kumaha nu teu ngaji? Geus dipastikeun ku Gusti Allah. Allah anu mastikeunana masih kece cangket tah. Ngarobah keyakinan ngaji teh lain ngan sakadar wujud kidam bakom mukhalaf bal hawadi qiyam biasa lah lain sakadar tah yakinkeun supaya karasa ngaji teh karasa kehadiran Allah. Lamun geus karasa kehadiran Allah engkeuna mun Allah mere radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallah. Urang dagang mah dagang. Tapi pan untung jeung rugi nama Allah nu nangtukeun. Urang dagang Masya Allah isu keneh urang jal-jal nu meuli. Hasbunallah. Alhamdulillah. Aya aturan dagang ti isuk datang ka sore. Nu mampir hiji-hiji aja. Allah eta mah. Beureunanan urang teh endek ditenangkeun supaya ulah ngitungan duit. Tenang saja kalau nanti tenang geus HS dagang. Jadi bari dagang bari HS. Tenang aya mah eta manfaat. Ieu dan Allah ketika aya subhanallah urang teu karu atuh Allah nu ngatur teh Allah ngatur urang bari dagang atawa teu cicing be dihareup marinya kelantas be subhanallah ka Allah. Aya nu liwat. Haji, kenaon? Kitu keur naon. Jiwa mana tenangeun amat. Lah geus kolot ieu mah, teu bari nya kelantas bebe dari beuh gawe mah. Subhanallah. Ketunggannya. Naon henteu ke kula ka dieu datang ka dieu. Mau bandang masyaallah hiji 10 kilo. Hiji 10 kilo. Ya, Bang Haji ya, hampir paehnya nak. Hasbunallah ya Allah ya Rabb hese teh lamun urang yakin ke aya bae atuh Allah anu tanggung jawab sih Allah nu tanggung jawab urang dagang keur dagang tani keur tani keur henteu na ditanggung jawab ku Gusti Allah kajen kuku mage engke aya bae tah aya bae asal yakin ka Allah. Tadi dulu urang karunya amat nya kuari dagang henteu tani henteu ih karunya amat lah aing ieu keur maju dagang ku aing dibere nang saha eta tah ngalunturkeun hate dulur masyaallah kan cih niku baca Pak maji pendi karunya apa majikan teu boga dagang ja kitu bae misalna aya nini datang ka dinya Waalaikumsalam maji keur naon gitu. Iya, daripada cara kawin mah tukul apa umur 80 tahun. Eta ge fadl Allah eta. Atuh tinggal ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kieu-kieu teuing Gusti. Tuh siapa tauhid teh jadi balik kitu. Hasbunallah.
inna ilallahi raghibun. Saenyana kaula maresep jasa ka Gusti Allah nu mantak ieu Gusti Allah nelikeun kalbu urang sakumaha dongeng teh. Sakumaha dongeng Kangjeng Nabi Isa ngaliwat ka jelema keur zikir be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tanya mayah miluka naon anu ngajurung ka anjeun antas kura zikir anjeun teh naon ya? Jawab Nabi Allah Isa alaihissalam abdi zikir teh khaufan lillah, abdi sieun ka Gusti Allah, unjukkan ka Gusti aya jelema zikir sieun ka Gusti bagus cak Gusti ahsanta asabda wa ahsanta bagus belakat deui aya deui zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Datang deui Kangjeng Nabi sakit mah milu kanta zikir naon anu ngajurung ka anjeun zikir anjeun teh make zikiran Gusti Rasul Isa abdi teh zikir ka Gusti Allah teh ieu teh lantaran resep rogbatan li sawabillah abdi meresep kana ganjaran Allah abdi hayang meunang ganjaran. Nah mahabbatan wa rogbatan lilataya ya ragibu rogbatan wa mahabbatan bebeja Gusti aya nu zikir ka Gusti teh ieu teh hayang ganjaran resep kumaha bejakeun ahsanta wa asabta bejakeun bagus maneh bagus terus taya deui ka panggilna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tang deui assalamualaikum salam mayah bil kantat ko naon nu ngajurung ka ajeun maneh zikir teh henteu naon maksudna naon maneh make zikir apakah sieun ka Allah henteu apa resep kana ganjaran henteu sugan sieun ka neraka henteu abdi mah hayang surga meureunana di hayang ganjaran sama sekali henteu atuh maneh ieu make jeung zikir abdi teh sebagai hamba Gusti Allah urusan ka surga jeung urusan ka neraka geus liwat abdi mah tah kumaha Allah bae ngan abdi mah sebagai hamba abdi teh hamba nu hina tadina eueuh jadi aya ke bakal eueuh deui salila abdi aya abdi teh jelema nu hina atuh mantak naon terus-terusan per detik inget ka Gusti Allah jam moal kebel di alam dunia beuh cek Kangjeng Nabi Gusti ieu aya hamba Gusti modal kos kieu iyalah al muhiqqun al muhaqqiqun eta tah nu bener jeung sangat hebat eta nu bener tah Kangjeng Nabi Isa berangkat deui horenganan jelema teh anu nomor kahiji zikir ka Gusti Allah segala rupana sieun ka Allah bagus. Nomor kaduana zikir ka Gusti Allah ibadah segala rupana teh lantaran resep kana ganjaranana hebat. Nu katilu mah luapang hebat-hebat teh teu sieun ka neraka teh hayang ka surga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah seutuhna abdi hamba Gusti Pangeran abdi sebagai hamba deuk ibadah ka Gusti. Adapun surga jeung neraka kumaha Gusti bae abdi mah tah eta hebat. Pan urang mah teu bisa teh kos kitu. Ada udang di balik batu urang mah mere atuh udangna gede udangna kekerepekan barang geus kitu Kangjeng Nabi Isa teh selang sababaraha poe lila kapanggih jeung jelema nu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi Isa mayah milu ka antat guru anjeun zikir naon ieu apakah sieun ka Allah lain hayang ganjaran henteu lain ulama apakah sebagai pengabdian lain naon atuh hehe ieu kan raja abdi zikir supaya raja mere Kangjeng Nabi Isa bebeja ka Gusti ya hamba Gusti ieu lain nu tadi teh ieu zikirna kos kitu neraka cek Gusti eta zikir bentukna mah zikir
Tapi Gusti Allah teu ngaku tah kos kitu mah lain ka aing tah mah, lain sieun ku neraka, lain hayang ka ganjaran, lain sebagai pengabdian. Kunaon atuh make jeung hayang dibere ku raja? Kunaon atuh make hayang dibere ku jelema anu ngundang? Kunaon atuh hayang dibere ku tatangga? Geus ku aing disadiakeun ka Gusti Allah tuh neraka jahanam jang nu zikir niat mah bener kos kitu. Lain masalah. Mikir. Atulah ka kulumnya na beulanya. Ya Allah. Iyalah inna ilallahi ragibun. Titahna ragibun ilallah. Cinta ka Allah. Resep ka Allah teh hayang sorga bagus. Resep ka Allah teh sieun kana siksana bagus. Resep ka Allah teh hayang sorga teh hayang neraka hiji we ka Allah na we eta mah leuwih hebat leuwih bagus panghebatna nu ulah ge kaluar tinu tilu. Rasakeun ku urang lamun urang diondang ku bupati hayang naon pun hayang naon eta Haji Pendi tuh kan emang sia mah jurig neraka sia hayang naon lempengkeun si hade tah dongeng Kanjeng Nabi Isa. Masya Allah. Iyalah inna ilallahi ragibun. Kudu hasbunallah urang. Ulah cara munafik tadi mah di mana dibere ngalem, di mana teu dibere ngacat, di mana dibere senang, di mana teu dibere belu munafik. Urang ulah boga karakter kos kitu. Dibere cara model tadi zikirna ka Allah apa sih neraka deres. Zikirna ka Allah resep kana sorga bagus. Zikirna ka Allah teu hayang teu embung neraka teu hayang sorga. Hiji bae pengabdian ka Gusti Allah hebat. Muhaqqiqunal muhaqqiqun. Nu katilu nu ulah mah zikir teh ya hayang dibere ku bupati, hayang dibere ku gubernur, hayang dibere ku tatangga, hayang dibere ku presiden, hayang dibere ulah teh kos kitu teh diulah-ulah ge kitu deui. Kitu deui. Aya aturan mantes ti pendopo bebeja babarengan sia dibere sabaraha can datang ka imah sigara itu tadi sisi mobil sia sabaraha je budak ngundang tsunami teh kiai tolong ulah sok ngalieu ka dieu sih jadi di kiai aya tadi dia tah kiai sarua jeung dieu sarua. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan orang kebereh dibere cerah ku Gusti Allah, dibere caang ku Gusti Allah, dibere lempeng ka Gusti Allah, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa orang nu geus dihampura ku Gusti Allah, nu encan supaya ulah kalampahan ku urang. Akhir hayat orang husnul khotimah. Dulur urang, emak urang, bapak urang kabeh nu geus maot mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim.